Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil adim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim, ya Fatahu ya Alim. Urang neraskeun kana hanca matan sapinah lugot bahasa Sunda. Nyata saterasna pasal nawaqidul wudu'i anu ngabatalkeun kana wudu. Sinareng nadomanana. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun ari ieu eta hiji pasal nawaqidul wudu'i ari pirang-pirang anu ngabatalkeun kana wudu. Arba'atu asya'a eta aya opat pirang-pirang perkara. Al awalu ari anu kahijina al khariju eta aya anu kaluar min ahadis sabilaini tina salah sahiji palawangan dua. Min kubulin buktina buah tina kubul au duburin atawa tina dubur. Rihun tegasna angin au goiruhu atawa lian ti itu rih atau angin. Ilal mania kajaba angin cai mani. Asani ari anu kaduana jawalul aqli eta leungit akal. Binaumin kusabab sare au gorihi atawa selain ti naum ila naum maqaidin kajaba sarena jalma anu bari diuk mumakinin anu netepkeun maqadahu kana tempat diukna itu si mumakin minal ardi tina bumi. Asalisu ari anu katiluna iltiqa'u basyaratai rajulin eta paantel kulitna lalaki wa mra'atin jeung awewe kabiraini anu gede duanana aznabiyaini anu deungeun duanana min ghairi hailin angin tanpa halang. Arabiu ari anu kaopatna mashu kubuli adami eta nyaba kubulna bangsa Adam au halqati duburihi atawa lepat-lepit duburna bangsa Adam bibatni rohati kudampal leungeun au butunil asabi atawa ku pirang-pirang dampal pirang-pirang ramo.